suha itu gugupayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun sobat Rancage, kumaha puasana dinten ayeuna lancar. Mudah-mudahan urang dipasihan kakiatan kangge ngarengsekeun ibadah puasa di katamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina episode anu ayeuna alhamdulillah urang kasumpingan ti Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bantung nyaeta Bapak Dr. Adil Padilah Kusuma MSI. Wilajeng sumping Bapak Pupuhu. Nah Bapak karesan sobat Rancage atau napi murang kali SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung teh dinten ayeuna nuju ngadangukeun atau napi ngabandungan program kuliah 3 menit anu khusus dilaksanakeun di sasih bulan Ramadan. Tah dinten ayeuna panginten episode anu ayeuna khusus Bapak Pupuhu Yayasan bade ngadugikeun materi perkawis manawi Bapak? Aya sababaraha tradisi pangintennya di urang di Sunda anu pakuat pake sareng sasih Ramadan panginten kitu mohon. Panginten tradisi masyarakat Sunda dina sasih Ramadan. Gitu. Para sobat Rancage-nya urang dangukeun, regepkeun naon bae anu bade didugikeun ku Bapak Pupuhu. Sumangga Bapak dihaturanna. Hatur nuhun. Sobat Rancage anu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui sareng sasih saum. Tah seueur hal anu tiasa diguar tina kebiasaan-kebiasaan atanapi tradisi anu sok biasa dilaksanakeun ku urang Sunda. Di antawisna ngawitan munggah, terus aya ngebuburit, terus aya ngobor, terus aya seni bedug anu sok mung sesi Ramadan unggul teh. Terus aya acara silikintun sareng masih seueur keneh acara kegiatan-kegiatan budaya di urang. Danget ieu mah panginten sok sanos parantos kalangkung namun aya momen-momen anu penting di tina kegiatan munggah. Benten pisan munggah kapungur sareng munggah ayeuna. Upami ayeuna mah munggah teh botram gitu nya. Upami di Bogor sebatna teh cucurak, upami di Cianjur papajar. Di Bandung Botram, Tasik Ciamis mayor disebutna teh. Barang tuang we eta teh siga segala rupi dituang siga anu mah mendak tuang deui sasasih. Sobat Rancage, tradisi munggah kapungkur eta teh sanes mung ukur barang tuang. Anu kahiji keluarga sok ngarempel. Ngarempel sabaraha dinten sateu acan ngawitan saum. Eta teh anu utami kahiji ngabadantenkeun iraha bade ngabersihan masjid. Masjid gotong royong dibersihanku warga-warga tanpa keluarga. Eta teh sanes mung ukur dipulas tapi anu penting oge saperlu sajadah mukena sarung sagala rupi nu aya di masjid teh sok dibersihan gitu teh. Tos kitu bersihan makam nyekar sadayana ka makam. Pan di urang aya kebiasaan nyungkeun di hapunten nya bade saum teh. Tah kapungkur mah kalebet nyekar ka makam eta teh. Nyekar ka makam bari bebersih, bari ngadoakeun, bari nyungkeun hapunten, nyuhunkeun doa sareng sagala rupi. Tos kitu nembe taruang gitu tah tuang teh sarengan. Tah upami ningali kecap munggah kawitna teh tina unggah. Unggah teh naik ka bumi. Da ka bumi teh panggung. Mun anu ngalangkung teh unggah heula tuh cenah kitu. Naon maknana unggah di dinya? Upami di payunan bumi sepuh-sepuh urang kabungkur sok aya naon seperti selang cai gitu tah. Janten upami bade unggah teh bade naik bebersih heula. Ayeuna ge aya keneh di sabaraha masjid, upami bade ka lebet ka masjid teh sok aya balong alit teuing di payun teh. Urang teh ngucuprak heula ka dinya maksana kedah kukumah. Unggah anu tadi disebatkeun eta teh naik. Naon anu naikeun kualitas hirup. Naikeun kualitas hirup, naikeun kualitas ibadah, naikeun sagala rupi kualitas pangaweruh. Ku ayeuna sapertos ieu mah nambihan kualitas pangaweruhnya. Tapi anu kunci anu utama di antawisna modalna kedah bersih. Pan bersih teh sebagian tina iman kitu nya mun. Janten upami unggah ka bumi, unggah ka masjid sok kukumbah heula. Malih sok aribah heula sadinten sateu acan saum teh di karu ramas kitu teh. Janten intina ayeuna urang oge aya dina program adiwiyata pami tepatnya, program bersih. Cing cobi ayeuna ku sobat-sobat Rancage. Tingali naha sajadah di bumi, diseusehan heula henteu ieu bade saum.
mun sok karulet geuning nya. Terus punten deui ka mamah-mamahna diseuseun teh eta mukena. Nu sok aduh beuninya ari angkat ka mana-mana bararesi ari naretepan eta boh sarung dianggo kulem, dianggo netepan-pan ulah. Islam ngajarkeun bersih. Sate acan boboaran sadayana biasana kapungkur sajadah sarung mukena diseuseuh. Maksana supados lebet karena sasih Ramadan berdina kain bersih urang didinga unggah ngaronjatkeun kualitas kehidupan urang. Sakali deui cobi diparios dayeuna meungpeung anyar keneh saum boa kitu tah teu ka seuseuh sajadah teu ka seuseuh mukena darah samaneh pangintennya jarang dianggo padahal da sami kotor mah. Janten amanat Bapa ka sadaya sobat Rancage modal urang dina sesi saum pada bersih. Bersih naon sanes wae raksukan, sanes wae salira, nemu ge bersih mana. Mugi-mugi ku cara kitu urang ngaronjatkeun kualitas saum urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, kualitas pangaweruh urang tangtos salam misasasi teh diajar agama nambihan deui naikeun kualitas pribadi tah mugi-mugi bae ibadah saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala urang ge dugi kana boboran wangsul dikena fitrah bersih suci deui. Mugi-mugi ya sadayana tiasa janten anugerah ti Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadayana. Amin. Mung sakitu rupina sobat-sobat Rancage dina tepang dina waktos ayeuna insyaallah kapayun upami diperagikeun ngaguar deui perkawis budaya atau nepi tradisi Sunda dina nu pakuat pakait sareng sasi Ramadan urang ngaguar deui. Sakitu panginten anu kasangakeun. Hatur nuhun Bapak Pupuh. Sami-sami. Janten sobat Rancage tanya jadi munggah teh henteu saukur barang tuang hungkul. Kolot kapungkur mah sepuh kapungkur mah aya spirit anu sanes gitu silaturahmi terus beberesih janten ayeuna urang ngabangkitkeun deui spirit ajaran sepuh anu lami kitu nya ning saukur munggahan teh barang tuang hungkul. Kitu sobat Rancage panginten dina sesi atanapi episode anu ayeuna teu hilap materina dicatat dina buku. Hatur nuhun sakali deui ka Bapak Sami-sami. Urang tutup sesi ieu atanapi episode ieu ku awasan hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di episode kutil salajengna. Dadah.